Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang nih sareng abdi Danu. Abi Andi. Ayo orang cobi abdi kelarasan itu menuju di project rumah nuansa villa di Bandung Timur. Manya. Urang cobi review kalebat Kang. Ayo. Cobi ya. Itu yang ngagaduhan tipe unit di DT aya opat tipenya. Naon wae sih? Amarilis. Terus Bagenpil. terus Asoka. Terus non jadi alamana ieu mah hilapana tuh kakumaha tuh. Aduh, hargina ieu teh hargina di 500 jutaan mulai hargina ti tipe Asoka tati alamanda dugi ka Amarilis hargina di 600 jutaan. Duka hilap deui teh ukuran luas tanah sareng luas bangunanna engke ku abdi dicantumkeun dina deskripsi. Ini orang coba kalebet. Kang, unitna ieu teh terbatas Kang Ani. Manya. Ieu teh ayeuna ge anu Asoka teh kantun 2 unit deui janten sanu enggal nu memang nuju milarian bumi di Bandung Timur ieu salah satu nu tiasa direkomendasikeun ku abdi. Nah, Margi kunaon hargina terjangkau, lokasina strategis, selling point-na kengeng di dieu teh. Naon namina teh kalarasan nuju promo. tau hilap cai nage cai pegunungan tinggal. Iya abdi nyarioskeun promo heula kela. Mangga. Promo teh DP 28 juta alin, aya subsidi cicilan 750.000, salami 12 bulan. Mirah pisan. Tamungpung nuju aya promo, tong digengke, bilih kebujeng saepkeun. Ayeuna orang cobi ningal lokasi anu di Palihanap. Tadi makan tipe alamanda. Janten lawasin pisan kayak dia teh cuacana teh tos sejuk asri komo lamun wangi-wangi mah hembus-hembusan napas. Numut Pak Andi ieu mah ke cik hoyong naros numut Pak Andi ieu mah. Kunaon abdi ngarekomendasikeun unit nu aya di project ieu. Nu kahiji mirah dua lantai teh aya nu 500-an di daerah Bandung mah. Kahiji eta. Kadua serat-serat atos di split sertifikat atau di split sadayana PBG atau aya. Janten lamun KPRT 14 hari pasti langsung di ACC. Lamun ada masalah gitu nya. Nya ayeuna istilahna abdi ngarekomendasikeun ieu teh kan aya alasan gitu nya. Nah konsumen direkomendasikeun piwala ngagaluh unit di kelebihanana teh naon? Kelebihanana dia teh rame. Selling point lah. Selling point teh naon wae sih area nu caket di dieu teh? Selling point-na caket ka karena fasilitas umum. Terus caket ke Universitas UIN kahiji, kadua ka Bundaran Cibiru. Nya. Katilu aya ka Transmart Transmart Store. Sareng Borma. Jadi selling point caket pisan. Aya 2 akses deh Kang. Anu kahiji ka Jalan Nasution, anu kahiji tiasa ka Soekarno Hatta. Tah ieu di jalan provinsi dugi ka lokasi teh kinten-kinten tiasa ngajar waktu sabaraha menit tah Kang? Di etang teh paling 7 menit eta ge lamun macet. Nah, lamun teu macet paling 5 menit terus nyampe. Tah gitu. Nama. Jadi kunaon abdi ka ibu, bapak, teteh, akang sadayana wargi Bandung nu ningali video ieu. Ieu kunaon abdi ngarekomendasikeun project nu aya di Bandung Timur ieu teh karena memang hiji desainna, konsepna ieu teh Skandinavian. Teras posisina teh strategis pisan ka jalan utama provinsi teh mung 7 menit terus kaduana selling point-na ka UIN caket teras ka mana wae pani tadi teh ka Geria Cinunuk pusat perbelanjaan Transmart Borma ayeuna pendidikanana di mana wae SMP Krida SMP 4 genep SMA naon eta teh hilap deui pokona mah tina selling point teh ka pusat perbelanjaan catet, ka pusat pendidikan catet, karena bisnis oge ieu teh pusat bisnis oge tiasa jalan. Kang booking warung bandrek di Palihan Luhur. Enak coba cik, kurang kepenger bosan di dia wae. Ayo mangga. Rada muter. Tinggal bangunan lagi artis. Ieu teh sebagian unit teh ieu teh naon namina teh ieu nu tos dihararuni. Sapalihna nuju progres malah aya unit nu bade dijantenkeun ready stock. Hargina cekap 600 juta nyata tipe Amarilis. Takangge spesifikasi teras naon istilahna teh mah timulai ruangan dugikeun ka skema bayar sareng promona insyaallah kitu abdi diserat di bawah deskripsi. Kang, ieu teh lain ibu-ibu tong ngacang-cang teh atuh Kang. Capek. Lamun can di pasien cai teh dia teh. Lamun di pasien cai jeung apa? Ganeng. Ayeuna urang cobi ka unit nu salajengna di dia ya tipe unit Amarilis anu luas tanahnya pamit telepatnya di 50 per 52 meter persegi. 60 kan? Naon? 60.
52/50 nu amarilis teh. Hilap deh abdina. Tos tong ikut nyamuk ya mah pas saya wae atuh da nyeun konten teh. Cobi paling dia gerak kan. Tinggal jalan lagi ageng Kang. Mobil ge tiasa mau selap-selip mau. Tah itu tipe amarilis paling dia teh. Kalau rasa nujunya yogikeun unit ready stockna hargina cekap di 600 jutaan. Besi lagi ageng, besi 10. Nah, ieu unit tipe amarilis anu aya di project ieu. Ulah gancang. Ieu sapalihna memang tos sold out ieu teh. 1 2 3 4 5 sapalih tos aya nu di naon namina teh? Nu tos dihuni. Ya. Sapalih deui nuju ngantosan proses akad. Sareng di project ieu teh nyayogikeun tipe ieu teh aya nu unitna ready stock mung sayunit nuju progres pembangunan. Kemungkinan ieu progresnya teh seberapa persennya eta? Paling nembe 60%-an. 60%-an. Soalnya dibangun akhirnya kan hoyong enggal konsumen teh jantan ditambah personil. Kanggo aingnya dipercepat. Soalnya di dia mah ready stock Kang. Jantan ulah sieun lami ngabangunna. Kamu yang dipercepat nya enggal. Ditambah personil. Kang Andi ari progres pembangunan teh pemainnya anak inen ya. Lamina sabaraha sasih nya. Biasa nama kan biasa nama kan lamun kuduana mah tiasa satu minggu tiasa cuman mun di dia prosesnya karena personilnya banyak opat sasi atas jantan atas rengse opat sasi mohon tah jantan gitu KTT akang ibu bapak pami ngagalah unit di dia nu inden progres pembangunanana dugi katerima kunci teh paling di opat sasihan jantan mau alami lah insyaallah gitu raos na inden tiasa custom bagian dalam bilih hoyong wesena di luhur jalanna eta tiasa di customnya tiasa di custom tah salarasna spek amarilis anu standarna teh sapertos kumaha anu amarilis teh mun telepat mah 2 kamar tidur 3 pami telepat mah 3 kamar tidur 2 kamar mandi 1 kamar mandina tuh ieu mah dalapat wae Kang janten kieu Bu spesifikasi ruangan nu amarilis punten deh mohon tong lepat ngapalkeun teh amarilis teh tipena teh di 50/52 meter persegi 58 nu ka 52 spesifikasi ruanganana di pasihan 3 kamar tidur 1 kamar mandi taman belakang taman depan karpot sareng sareng naon taman sareng taman ruang belakang nya atos eta mah disebutkeun gitu tah itu hargina teh di 600 jutaan jantan bilih ka Bojong Saepun da karena ieu terbatas nemenge kamari launching teh itu ngaberebet sadayana terus dibararangun kan itunya yogikeun eta mah jantan posisinya siapa cepat dia dapat teh ini masih kosong-kosong senantiasa dibangun deui enggal-enggal ka Bojong Saepun lahirap di dia mah progres pembeliannya cepat mung sabaraha unit deui ge cik punten Kang piuna ka luhur kumaha ieu teh Kang biasa katinggalnya ti dia mah piu pegunungan komo lamun enjing-enjing mah ngaberedeg komo sae kanggo pasangan komo anu tos nembe nikahan sae anggota konsep ieu teh salarasna mah dijantankeun investasi tiasa dijantankeun rumah pertama ge tiasa margi kan konsep pertamana modern minimalis ieu teh jadi rumah pertama saya nganu gagaduhan putra 2 hiji ieu tiasa kanggo investasi rumah kedua misalkan ieu tiasa karena suasanana sapertos dipila ieu teh lebet karena wilayah Bandung Timur suasana dipila lebetnya ke kota Bandung rata-rata kaseueuran kompetitor sekitar teh keseueuran mah posisinya di kabupaten mumpung aya di Kota Madia unitna masih aya saranti abdi engarkeun survei lokasi bilih ka Bojong Saepun sakitu panginten pandinya mohon aya nu bade didugikeun deui ya raos nih murang kali ge ameng bebas henteu kedah dijagian gitu nya soalnya di dia one gate system nak dijagi pisan jantan mau aya lalu lalang mobil gila tos buntu ari fasilitas iya kangge murang kali teh naon wae da pamit lepat mah aya kolam renang aya kolam renang anak kolam renang anak terus can dibangun terus aya CCTV terus pos satpam atau security 24 jam terus teh teras-terasan nya atuh sakitu anu tiasa ku abdi diinformasikeun da margi abdi pamisareng ieu mah pasti seueur picarioseun janten nya saranti abdi diengalkeun survei ka lokasi atur nuhun sakitu nu tiasa diinformasikeun nepangkeun abdi Danu abdi Andi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun